Kasep gelis anaking junuk waktu ninggang mangsana pikeun hidup. Anaking asa nembe kamari hidup dititipkeun ku sepuh hidup ka ieu sakola. Malihan asa kamari pisan hidup ngadalakeun ikrar jadi siswa di dieu sakola. Tapi ayeuna hidup rek pamitan ti ieu sakola. Junuk waktu rahayu ninggal mangsa nu waluya. Hidup ninggalkeun ieu sakola. Anaking 3 tahun lain waktu anu sakedeung. Babarengan geus tamtu loba kahilap jeung kasalahan. Da sifat anu saeuwah jeung gingsir. Prak gelis Kasep anaking. Ayeuna hidup kada sungkem ka bapa kalih ibu anu aya di payunan hidup. Bapa ibu hapunten abdi. Mugia bapa kalih ibu nampi ieu keretek ati. Abdi sija ngawakilan rasa anu pinuh ku rumasa. Rumasa seueur kalepatan sareng kaluluputan. Margi salami 3 tahun abdi sadaya di ieu sakola. Tangtus ngahesekeun bapa miwah ibu sadaya. Rumaos abdi parantos culanggong sareng uang kelam. Malih dugi kangarahetkeun manah bapa miwah ibu sadaya. Kalayan disarengan ku manah anu ikhlas. Harapan abdi pangampura sareng pangdadeuh doa ti bapa miwah ibu sadaya. Bapa miwah ibu sadaya. Abdi saparakanca seja bade ngalengkah. Urehna tuntas ngalap elamu nu priharti ti ibu miwah ti bapa sadayana. Sejak teh bade ngojoyeun lalakon anu masih keneh panjang. Bapa ibu hapunten abdi sadaya. Parantos ngareputkeun. Mugia hasil jerih payah bapa miwah ibu sadaya. Sing janten modal dasar nepikeun ka abdi lumampah. Suksana was abdi bingung. Tapi hate mah ngajerit sahorea miang. Tapi kumaha datus kieu kedahna. Abdi kedah patuloy dina ka sadayana. Abdi bade miang ninggalkeun anu mikaheman. Pileleuyan sapunyere pegat simpai. Kasep gelis anaking anak bapa. Pangampura hidup dihampura ku bapa miwah ibu sadaya. Najan hidup teu menta. Tangtu bapa miwah ibu sadaya ngahampura ka hidup. Mugia hidup salamet ungguh rahayu waluya diri.
jalan kehidupan pikeun hidup neutral panjang kene. Sok sanajan jalan anu rek disorang teh karahal, Bapak miwah Ibu percaya ka hidup. Pasti hidup bisa pinanggih jeung kabagjaan. Bisi hidup rek nuluykeun nyupri harti, nyupri ilmu anu leuwih luhur. Pikeun bekal hidup dina ngambah jalan kehidupan anu leuwih lega. Budak cita-cita hidup, sing jadi jalma anu linuhung, sing jadi tuladan keur sarerea. Anak kada lumampah. Bapak miwah Ibu sadaya ngadoakeun ka hidup. Hidup sing panjang punjung manggih kabungah jeung kabagjaan dina mangsa anu bakal datang. Pral anaking lain ka hidup sing saged, bawa tekad jeung harti pikeun surti digelan zaman. Runtuyan Kebang Tanjung ngagelar jadi mamai, tandaning dedehna hate sakabeh guru-guru ka hidup. Bapak miwah Ibu ukur bisa ngajajab kudu ngajeng kaikhlasan. Pral anaking mugia sing pinanggih jeung bagjana hirup. Sok sanajan Bapak miwah Ibu sadaya ngarasa berat kudu papisah jeung hidup, tapi kudu dikumahakeun deui. Waktuna geus ngajadi kudu baturai jeung hidup sarerea. Umat nitip anu pamungkas, Bapak nitip ka hidup sadaya. Jaga kumara sakola, sangitkeun sing ngabuang ka dadar pasundan. Pral anaking mugia hidup sadaya sing pinanggih jeung bagjana hirup. Salajengna ieu tabis katinung ti Bapak miwah Ibu sadaya. Mugia ieu tabis katinung sing janten bekal hidup, nguning pikeun pibekeuleun hidup dina mangsa anu bakal datang. Lilin silokana caang padang narawangan, tinu poe kanu caang ilang kabodohan natarat kapintaran. 3 tahun tulak ilmu di ieu sakola kiwari ditutup. Aya kalayan ridho tinu Maha Kawasa. Prak kasih gelis anaking kada tanpa eta STTB, tanda kalungan ilmu ku hate anu pinuh ku kabagjaan. Sok kasep bager gelis anaking mangka gara tampi salim bager ka Bapak miwah Ibu.